Hudang ti kubur tetehlah jalma jadi rupa-rupa teu sarua jeung asalna sakumaha ge amalna hiji awak ngaguruntul gulang-guling awak wungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga embung akur ari anu kaduana jeung babi taya bedana kana salat lalawora ninggalkeun bari dihaja tilu nu beteungna kembung eusina ku sanehurung kana zakat eta embung akhirna bakal kaduhung ari anu kaopatna geuting ngocor ti bahamna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna ari anu kalimana awak kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna ari anu kagenepna jalma gorong beungna saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna tujuh jalma teu letahan nyerina teu katulungan kana bener teu nyaksian henteu sieun ku pangeran dalapan nuju jungkiran parjina bijilna nahan kana zina dilakonan henteu sieun ku pangeran salapan nu banget hideung ari beteung kembung pisan eusina ku sanehurung harta yatim digugulung 10 corok jeung lerpa nu nganyerikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka 11 jalma sihungan ari beteung kembung pisan nu kitu sok mabok-mabokan jeung arak jadi langganan ari ka-12na cahya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur sae akhlakna judulna ieu naldoman bade ngageuing pikiran sina inget kadawuhan Nabi Muhammad junjunan kumaca ieu pepeling muga sing jadi panggeuing duh Gusti anu ngajari